Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu dimana be ayana. Alhamdulillah urang dipanjangkeun yuswa tiasa patepang dangu disareng simkuring kang pilih dina acara carita Sunda tenapi dongeng Sunda. Urang nuluykeun hanca carita dina jejer carita sakalingka jawara pilih tanding. Anu mana ieu carita teh kasugri kaum dangu. Sakumaha hanca anu parantos di Bandungan ku para wargi sadaya dina jujutan hanca carita anu katunda. Padaran kang tilih kasapih kuanci dina mangsa medarkeun kayaan alam di peuting khususna kasakalingga anu mana harita nganyahwankeun yeun ti hiji imah anu teu jauh di tempat mondokna aya nini-nini di baturan ku incunanya anu umurna karak 20 tahunan. Eta hanca teh kaum dangu. Supangga kaum dangu ameh teu nyangkolong kana waktos urang puseurkeun di perhatian urang kana ieu carita. Kasugri kaum dangu. Urang leuwih jam 12 tengah peuting sakalingga ngagoledag kana tempat sarena. Tapi basa panonna rek teu pisan ceulina ngadenge aya anu kekertekan di luhureun genteng. Persis luhureun kamar anu keur dipake sarena. Ngaran saurang budak anu geus kalatih panca indrana sakalingga bisa nganyahwankeun yeun di luhureunana aya sababaraha urang jalma anu keur leumpang secara demit. Sakalingga geus bisa mastikeun pasti anu keur laleumpang di luhureun genteng teh elmuna lain handap-handap. Pangpangna dina hal elmu ngahampangkeun badana. Dalamun jalma biasa mah piraku beut bisa kenteng anu geus ropoh itu bisa nahan bobot jalma bari jeung lain saurang dua urang pastina oge. Kalawan teu mikir panjang sakalingga langsung ngajorelat ngaliwatan jandela. Celek jirimna sakiceu poge geus aya di buruan imah. Saterusna sakalingga dongkok panonna neuteub seukeut ka sababaraha jirim jalma nu harita geus aya di luhureun suhunan imah. Anu pangeusina taya liannya eta awewe nu tadi jeung ninina tea. Pok salah saurang nyarita. Sanajan jarakna cukup jauh bari jeung nyaritana oge rada diharewoskeun ka baturna. Tapi atra pisan kadenge kalawan jelas ku sakalingga mah naon anu harita keur diomongkeun ku eta jalma ka baturna. Bener pisan euy. Nene hakanon jurig jeung icuna teh kajedogna di imah ieu. Sugan dewek mah geus modar. Tapi peuting ieu mangrupakeun peuting panungtungan keur maranehna duaan. Ulah dibere ampun deui jiga waktu teh heula. Urang langsung we binasakeun duanana. Tuman wae embal baturna jep deui kaayaan teh jempling teu kadenge nanaon deui. Jual ti soragaang jeung sato-sato sejina anu reang patempalan mapaesan simpena peuting. Sajorelat katingali ku sakalingka sababaraha urang tarurun ti luhur kentek. Saterusna nyaho-nyaho geus arasup weh ka jero imah si nini anu keur ditungguan ku incuna tea. Gancangna carita kaum dangu. Aya kana 7 urang harita geus aya di jero imah si nini. Sakalingga nogel ngintip di luar ngaliwatan bilik anu carang. Sakalingga geus janji dina jero hatena manehna rek nulungan ka eta nini-nini jeung incuna. Lamun engke maranehna duaan aya dina kaayaan bahaya. Sorog nu tujuhan maraju ka hareupeun pantogamar
bari ngaralugas bedog napok anu panghareupna nyarita ditujukeun ka si Nini anu aya di jero eta kamar. Nini peot. Keluar sia. Aing nyaho sia jeung icu sia aya di jero kamar. Sok keluar. Di pudaran ayeuna keneh ku aing. Tapi ti jero kamar teh eueuh anu nembalan. Malah teu kadenge sora saeutik-eutik acan. Jaba poek deui kamarna oge. Pok nu saurang deui nyarita di barung ku sesentak. Dasar ini hakaneun jurig. Ayo keluar sia. Antau ngajedog we dinggon. Bisi didulu ku aing imahna sia nini peot. Tapi angger kaum dangu di jero kamar teh eueuh anu nembalan. Akhirna pok anu tadi pangheulana nyarita deui di barung ku ngancam. Lamun sia teu daek keluar, aing sararea rek ngadobrak panto kamar. Ulah nyalahkeun aing deuleu mun aing kurang sopan. Itu teh bari marundur. Tapi henteu wanieun deui ari ngadobrak panto kamar mah. Alah siri reret we jeung pada baturna. Jiga nu paandel-andel di dieu nandakeun. Si Nini teh tang tuna lain jalma anu sabongbrong. Sabab nilik kana ketak anu tujuhan. Maranehna jiga anu teu pati wani ari langsung naragal asup ka jero kamar mah. Sieun anu di jero kamar keur ngahaja nyieun pitapak ka maranehna. Kasugri kaum dangu. Tapi akhirna mah sanajan bari marmir oge. Maranehna ngawani-wani maneh ngadobrak panto kamar. Barang brai panto muka. Si horeng di jero kamar teh eueuh sasaha. Tempat sarena oge kosong. Tujuhan lajag-lejeg bari rarat-reret ka sajeroeun kamar. Tapi da memang eueuh nanaon deui di kamar teh. Ukur aya tempat sarewe hungkul. Jadi hartina si Nini jeung incuna memang geus kaluar ti kamarna. Sajongjongan mah nu tujuhan ngadon pating lalejeg leungiteun sasaran. Ok anu panghareupna minangka pamimpina nyarita ditujukeun ka genep urang baturna. Mustahil bisa ngaloloskeun diri ti ieu tempat. Sabab eta Nini hakaneun jurig teh keur tatu parah di dadadana. Coba tingali bisi nyumput handapeun tebatesna euy. Okna marentah ka salah saurang anak buahna. Adapun tempat sarena kumaha teh, pan tempat sarena ge eta. Ukur samak anu diamparkeun sok coaritaeun teh. Timbal salah saurang anu diparentahna. Nya euy. Rasaan dewek mah eta dipan atawa ranjang. Kumaha atuh? Okna deui ngumahakeun ka anak buahna. Urang teangan we ka sabudeureut lembur ieu. Da pasti acan jauh dina kaburna oge. Bener euy. Ayo atuh ayeuna urang susul. Mun geus kapanggih mah ulah loba deui nyarita. Langsung we podaran sakalian jeung incuna. Kuman wae tah ngagawekeun ini peot teh. Sanggeus nyarita kitu mah terus we maranehna kaluar ti kamar. Sanggeus aya di luar tujuhanana ngabring leumpang mapai-mapai pipir imah. Sakapeung-kapeungeun tupa tempo ka kolong-kolong imah susuganan anu keur diparuruhna nyumput di kolong. Tapi si Nini jeung incuna teh lebeng eueuh. Kesugri kaum dangu. Harita sakalingga secara rencepan nuturkeun anu tujuhan. Sabab sakalingga ngarasa hariwang. Sok sieun si Nini jeung incuna kasusud ku maranehna. Sabenerna dina jero hate sakalingga ngarasa kaget.
Cikeneh tadi basa maneh nangintip tea pan jelas araya keneh di jero kamarna eta sinini jeung icuna teh parijeng dina kayaan keur tatu tapi naha bieu manehna ningali ku panon sorangan sinini jeung incuna geus eueuh ti najan bener inditi mahna oge pasti moal waka jauh kusabab itu sakalingga terus nuturkeun anu tujuan pikeun mere bantuan ka sinini lamun engke beunang kasusud kuno tujuan nepi ka wanci tumorek anu keur dipaluruh teh can kapanggih keneh wae padahal maranehna geus lumayan jauh areanganana tapi geus ngaliwatan 2 lembur ti lemburna sinini akhirna reng anu tujuan ngarandeg pating jaranteng bangun anu beak pangharepan asa mustahil tah sinini peot jeung incuna teh geus jauh ninggalkeun lembur apanan keur tatu di jero manehna teh sedengkeun urang geus sakieu jauhna lumampah teh buah-buah nyumput beureun bisa jadi kitu oge euy da memang tadi asru kabeh kaunggal anu suni di lembur oge mending balik deui we ka imahna atuh sugan we sahanu nyaho sabot urang nareangan manehna baralik deui ka imahna ceuk baturna nu saurang oh bener euy dewek oge boga pamikiran kitu alejokeun jiga nama tah sinini peot hakaneun curig teh akhirna mah bring weh maranehna baralik deui muru ka imah sinini sanggeus narepi ka hareupeun imah tujuhanana teu ka arah sup kalah pating jaranteng di buruan parirurat reret ka tempat-tempat anu poek anu dicuriga ku maranehna tapi sabot anu tujuan keur pating jaranteng kitu asar manusia tukang lelet akungkul saria mah teu narenjo gableg mata ge aing mati tadi ge teu kamamana deuleu keur niis di dieu sakalingga anu keur ngawaskeun ti kajauhan ngarasa kaget sabab secara ngadadak sinini jeung incuna nyaho-nyaho geus aya keur dariuk dina handapeun tangkal anu aya hareupeun imahna padahal peuting harita teh keur caang bulan sidik basa tadi mah sinini jeung incuna teh eueuh di dinya itu deui anu tujuan barang maranehna ngaralieu kalebah sinini tujuanana lain deui ngarasa kagetna tapi serog nu saurang anu jadi pamimpinna nyarita di barung jeung sentak sengor nini lebokeun tetelo halus ya ditiangan ka ditu ka dieu teu kapanggih ayeuna nyaho-nyaho geus nemongkeun diri hareupeun aing sararea dasar nini turunan curig sia mah sosoroh kojor deuleu ngomong hararipu sia cucunguk tukang ngaletakan runtah di jarian jika nu heueuh wae sia sakabeh bisa ngungkulan kehebatan aing najannya aing keur aya dina kayaan tatu di jero oge sanggup keneh ari modaran cucunguk jarian jiga saria mah tembal sinini matak ngaheab kana hate anu tujuan pok nu panghareupna anu jadi gegedugna ti anu tujuan carita memang hipu deuleu ngabacot mah nini peot umur geus karisa jeung deui becus keneh nya capek kitu ka aing paling oge sia anu rek dikirimkeun ka neraka ayeuna keneh ku aing incu sinini anu tadi ngabandungan barita kita ki langsung nyeredeg ka hareup sikepna teneng taya kasieun najan nyeng hareupan lawan aya kana tujuanana oge tapi karek oge rek ngomong kapiheulaan ku si gegedug tadi ulah pipilueun budak mah mending idit we di dieu ari hayang keneh hirupa
pokna matak panas kadengina kana ceuli eta budak awewe. Ngadenge caritaan kitu sinini lain di nafsuna. Lawan ngagunakeun kecepatan gerak anu teu katuturkeun ku panon lawan, nyaho-nyaho tina saku bajuna geus pating blesat puluhan jarum anu ngandung racun. Arah kalawan lawana blesat wush. Sababaraha puluh jarum racun pating blesat ngarah kana badan musuhna anu tujuhan. Opatan diantara anu tujuhan mah bisa ngagiwar ku cara ngagorentelkeun masing-masing badan kana taneuh. Tapi nutiluan kurang kesit gerakanana. Sababaraha jarum racun pakarang Rusia sinini teu bisa dipondah deui langsung nyayang kana sakujur awak baranehna. Siat cerep. Tiluanana meh bareng pating geraro disusul ku awakna anu pating koleang ngagedebut nang karak pengkang bari adu gesongkol. Tahan kanjeri anu ditimbulkeun tina eta jarum racun. Direungeut tilu urang baturna anu brak-bro rarubuh. Salah saurang tinu opatan langsung muru kanu keur aradu gesongkol pok tumanya di barungku sesentak. Kunaon silaing teh jalak? Biar aku kitu-kitu wae nepi ka rubuh sagala rubah. Ketemu ku dewek baku di jarum-jarum leutik. Moal sababaraha nyerina ge. Dewek mah lantaran reuwas we tadi kalabuhkeun maneh teh. Sok karudang. Ontong gerakeun sia. Kitu-kitu wae meni asana teh. Okna di barungku sesengor ngomong gitu nate. Alah, ugu deweke ngarasane, di sakujur awak dewek ngarasana teu. Jika anu digemrong ku hileud bulu, aduh ya atul ya kada cucurungan oge atul aduh. Ari nyeri jika diteungkeul mah henteu ya oge aduh. Atul teu kuat atul. Tembal anu saurang bari gegatret kana beuteungna. Pirage atul mun nepi ka arah dug songkol jiga kitu. Sok rudang. Piraku rek eleh kunini. Akhirna tiluanana maksakeun harudang. Bari senggar-sengir ngararasakeun sakujur awakna anu rumram arateu jeung panas karasana. Memang jarum-jarum anu tadi digunakeun ku sinini teh lain pakarang anu bisa ngabahayakeun kana jiwa lawan. Tapi ngan saukur jarum-jarum leutik anu memang dipake memerangan hileud bulu. Anu tumerap nepikeun sawae anu kakeunaan ku eta jarum pasti bakal ngarasa ateul anu luar biasa. Jaba panasna oge lain dikira tujuanana eta jarum teh sangkan lawan jadi teu bisa fokus dina sajeroning tarungna. Tapi untungna teh nu saurang di antara tinu opatan harita ngaluarkeun hiji bungkusan leutik tina saku bajuna. Tong diasongkeun ka gegedugna anu tadi nyarita. Ieu serbuk panawar sagala racun. Sok balurkeun we ka sakujur badan anu arateuna. Gancang eta obat panawar racun teh ditampanan. Saterusna dibalurkeun ka awak baturna anu tiluan. Saharita keneh nu tiluan teh langsung ngagurinjal harudang. Rasa ateul dina sakujur masing-masing baladang geus ilang sapada harita. Pok kegedugna nyarita ditujukeun ka sakabeh batur-baturna. Geuning geus cara ragu deui ayeuna mah. Ayuh, ulah micunan deui waktu. Urang rempuk geus sararia sini peot teh. Urang podaran we ulah dibere deui ampun. Pokna marentah ka sakabeh batur-baturna. Atugeus teu kudu ngadua kalian deui marentah. Kabehanana langsung maraju bari srut-sret bari ngaralugas pedog sewang-sewang. Mireungeun kaayaan anu jiga kitu. Incuna sinini langsung loncat ka hareupeun anu tujuhan. Tapi ninina gancang meheulan maju ka hareupok nyarita. Cicing nyai mah. Keun we kunini disang hareupan cucunguk kitu patut mah. Haling mundur cing jauh nyai. Bari jeung hatena nu pohara salempangna oge antukna mah eta budak awewe teh mundur deui ngajauhan ti tempat eta. Sedengkeun sakalingga manehna tetep ngawaskeun ti tempat anu anggang.
sabab manehna geus boga patekadan dina jero hatena lamun hiji waktu sinini jiwana kaancam pasti manehna bakal turun pikeun ngabantu jeung nulungan ka sinini. Mitra cageulahan canya insyaallah urang lajengkeun deui. Atuh nuhun kana naon rupi perhatosanana, nuhun kediapunten kana naon rupi kakiranganana. Wilujeng kantun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.